dia nyebutnya aya daftar hansipnya sekalian we daftar hansip. Oh, sarua tuh urang ge daftar hansip ya teh. Ya daripada orang jadi rampogna mending jadi hansip lin. Hus, entong atuh. Ya, uroy ieu mah uroy. Lain euy, tapi aya wawancara sagala cenah. Siga ngalamar kantoran bae, kira-kira ditanya naon? Nya ngaran-ngaran nu kitu mah pasti ditanya paling soal sekolah, terus jeung ngaran-ngaran ditanyanya hansip beureun soal keamanan lah, keamanan lingkungan. Nya sih, tapi urang kan sok grogi aya ditanya kitu mah. Grogi cik rek nanya. Grogi mana jeung ditanya ku calon itu ha. Lain deui atuh eta mah. Haduh, pagawean loba euy. Nu daftar hansip aya 2.500 urang geuning. Cita-citana jadi naon ieu jelmanya? Jadi hansip bae minat pisan sigana teh. Mana bantu bawa ka Bogornya. Nyaho bae sia. Saderek adul. Urang geus digorowan euy. Nya tuh kan itu ka jero. Ulah tarima. Nyangga satu urang ngajar olehnya. Oke, siap. Saderek adul. Siap dan. Sok diuk jam. Siap dan. Atur nuhun. Saderek adul. Siap dan. Pendidikan terakhir S1 D1 teh naon maksudna? Siap dan. SD maksudna dan. Beungeut siap. Asli di mana? Siap dan. Di Kuningan dan. Nya dusun mana maksudna? Siap dan. Dusun Kadatuan. Oke. Motivasi maneh naon hayang jadi hansip teh? Siap dan. Ngamankeun wilayah desa, bangsa sareng nagara dan. Alamat lengkapna? Siap dan. Jalan Kijang Hiji nomor 88. Daerah mana teh? Siap dan. Di Cibalan ngetan sakedik. Terus lempeng kalebak sakedik. Aya perempatan belok kiri tah nu di payuna aya warung cenok dan. Teu beres jelema teh. Sancana pernah gawe di mana? Siap dan. Pernah ngalamar jadi TNI sareng polisi dan. Oh, diterima. Siap dan. Gagal dan. Sudah kuduga. Siap dan. Kieu jang. Jadi hansip ge sarua jeung bela negara. Ngan lingkupna leutik nya. Siap dan. Pahamnya? Paham dan. Minimal ujang kudu apal dasar negara. Siap dan. Paham dasar negara? Paham dan. Naon? Siap dan. Aya loba sih dan. Dasar negara piraku teh nyaho. Oh, nyata dan. Pancasila dan. Nya. Sok sebutkeun. Sila nu kahiji naon? 1 hour later. Apal tuh? Kieu aya nama. Sila Pancasila aya sabaraha? Siap dan. Aya 8. Hah? One hour later. Hah? Aduh. Keluar siap. Keluar. Kunaon lu? Ditampilin. Gara-gara naon sih? Gara-gara Pancasila. Gara-gara Pancasila. Gara-gara Pancasila kumaha? Siap. Bapak kurang menang kasus sate bunga. Maksudnya kumaha caritana? Jadi pan kieu, dewek teh ditanya, aya sabaraha sila Pancasila teh? Cing aya sabaraha? Pancasila. Aya 5, Dul. Tuh, sia mah. Dewek nu ngajawab 8 dicabok komod. Sia 5. Reka mana? Takola deui. Ini
Kieu aya nama. Sila anu pertama sok sebutkeun. Lah ieu. Kita balik deh. Aya sabaraha? Moha maksudna. Siap Dan, SD maksudna Dan. Ya urang nyai. Pede asa apal. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para wargi saderek-sadayana, di dieu abdi bade naonnya? Nuju ngalaksanakeun syuting naon? Komandan Hasib. Nanging terkendala cuaca sakedik hujan. Kadang nama ieu teh siang. Tapi Pengambilan gambarna terpaksa mohon kumargi jadwalna anu padat. Sadaya-sadang ini di Jati Gunung silakan baca. Banyak banget. Cuma lagi bercanda deh. Mas, si Mas yang bapaknya Ika itu kemana? Ke Batam. Oh di Batam, jualan di sono. Ya. Ibunya. Ingin menjadi